sakali deui sabada urang ngatikeun salam hayu urang manjatkeun puja sinareng puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu mana urang dina raraga ngalaksanakeun budaya adat nyata sedekah kupat urang samudayana aya dina salempeting rahmat panan kayunan Allah Subhanahu wa taala. Satu acana atuh simkuring bade motong saur megat kalima wireh simkuring kawakilanku sakukuban warga masyarakat di Tukang Gunung Gadung Salanegara aya ngalakeun sedekah kupat. Simkuring atuh teh aya sanes kawakilanku para bapak samudayana aya dongkap kana walilat. Sedekah kupat kaping 25 teh aya sanes bade ngahaturkeun babakros nasakawasana nya tata tambah butin Kiai Panggih Malala Karatu Pakuan Kamenak Pajajaran Karaja Siliwangi Katantu Marana Eyang Rama Wijaya ngahaturkeun babaktina kanu jumaga dina heuleut ka Sang Ratu Nagapura. Ayeuna niatna warga masyarakat di Tukang Gunung Gadung Salanegara ngalaksanakeun sedekah kupat nyusuk alur para karuhun mapai lacak para alim ulama pujangga anu baheula dilaksanakeun ku anak putu zaman ayeuna. Bok bilih aya kagutangan kakurangan anak khususna teh simkuring anu mangdugikeun duka pacawisanana teu oleh urang samodayana nuhunkeun dimaklumkeun kagungan lepat ngeun dihampurakeun kawasa. Atuh pabaktina sakawasana nya aya kupat leupeut congcor di enogan atuh cai kopi nyata bubuy sampe sakawasana pamugi sing tiasa dugi sarina sing tiasa dongkap rasana sing katampi sarina katada rasana saalihna anu dibaktikeun ageng anu disuhunkeun bade nitipkeun diri nyang sangkeun badan sakukuban warga masyarakat di Tukang Gunung Gadung Salanegara ketika Facebook salamarnya wasadangu nyuhunkeun lulus-mulusna berkah salamet harta banana salamet jiwana sa kulawargana owang-owangan muga nyuhunkeun tiasa katinekanan panaja urang samudayana sakinget waktu ayeuna kapayunkeun. Samalihna atuh simkuring bade nguninakeun kanu linggihna di Cirebon Hilir kanu lengah di Cirebon Hilir kasinan kali ka Pangeran Kalijaga kanu linggih di Gunung Jati nguninakeun pamaksadanana anak putu niatna sedekah kupat aya sanes babakti ka nya eta kakaruhun mugi nyuhunkeun tiasa sing katinekanan panaja urang samudayana nyuhunkeun marulus rahayu berkah salamet nyuhunkeun pangaping peutingna pangjaga beurangna lililik katabihan dijaga ti kaangangan nyuhunkeun marulus rahayu barokah salamet harta banana salamet jiwana uang-uangan sasinget waktu ayeuna kapayunkeun. Samalihna tidinya atuh simkuring nguningakeun wireh urang samudayana diuk matuh bela betah di dukuh ti tukang kalalencana gali luhur kanu kulon kanu wetan ka dalem ka kiai nguningakeun wireh anak putu ayeuna ngalaksanakeun alur anu kapungkur lacak anu baheula dilaksanakeun ku anak putu zaman ayeuna nyata mungurti sedekah kupat pamugi sing aya dina kabarokan kasalematanana teu oleh teu aya sanes nyuhunkeun dijungjung tuhna diangkat derajatna ku karuhun daya luhur nu linggih di pasaran hanum nyuhunkeun nitipkeun diri nyang sangkeun badana owang-owangan ketika Facebook salamarnya wasadangu nyuhunkeun marulus rahayu barokah salamet sing terlebih balaina perek rezekina sing sarehat rohanina sehat jasmanina sasinget waktu ayeuna kapayunkeun. Samalihna mah bade hatur uning ngade nyata ka para sanghyang dangyang kanu ngadedeunang di Tukang Gunung Gadung Salanegara ka Sang Ratu Inang Larang nu di hulu lemur inang wayang nu di birit lemur ka Sang Ratu Degel buana di tengah lemur singet ka Sang Ratu Remet buana nuju mangga dina latar buruan owang-owangan anak ayeuna nguningakeun pamaksadanana nyata sedekah kupat bade nitipkeun diri yang sangkeun badan ketika Facebook salamarnya wasadangu atuh harta bana jiwana sakupul sanggungna warga masyarakat di Tukang Gunung Gadung Salanegara nyuhunkeun marulus rahayuna barokah salametan tinekan panajana sasimet detik menik ayeuna kapayunkeun. Amin. Samalihna mah teh aya sanes bade nguningakeun ka para luluhur wangatua owang-owangan bubuhan ti indungna ti bapana sasingget manehna buyut aki buyut ini temen aki temen nepi ka ibu ramana kan geus aya di alam pawenangan ayeuna di alam arwah nguningakeun ayeuna nyukruk alur mapai lacak kali paranti nenek moyang nini aki urang ayeuna dilaksanakeun sedekah kupat pamugi urang samudayana anu nyedekahkeun ieu nyuhunkeun atuh ieu pangsedekahna nyata ka Sang Ratu Nagapura anu aya di perbatasan oge ka para karuhun anu aya nyata ka Ratu Pakuan saya sanes nitipkeun harta bandana jiwana sakulawargana owang-owangan nyuhunkeun salageur bageurna wararasahatna mugi tiasa sabadana urang ngalaksanakeun sedekah kupat ieu menta dijunjung tubuh diangkat derajatna sing cupul tubuh pencar mulyana mangka tiasa katinekanan panaja urang samudayana sasinget waktu ayeuna kapayunkeun. Samalihna mah atuh simkuring nguningakeun ka poe 7 urang ke 5 ka bulan 12 tahun 8 ka bumi ka langit ka beurang ka peuting kanu ngagaduhan kemisan dina dinten kemisnya tata ka Adi Masri Manganti nabi na ka Nabi Fatimah ayeuna dina bulan Sapar ka Nabi Sulaiman nguningakeun
pamaksadanana anak putu mugi disakti ku para nabi ditampi ku para wali agungna kudu kagungan urang samudayana muga nyuhutkeun tiasa katinekanan sahingat detik menikaina kapayunkeun Amin. atuh simkuring pamangdugikeun pamaksadaan urang samudayana para bapak kalebet panaja simkuring bilih aya karuhun teu kasebut wangat teu kasebat ngalalangkuan para karuhun ngalangkangan karomah anu aya teu oleh simkuring manusia biasa luput nuhunkeun di malum kuno kagungan lepatingkeun di hampura kuno kawasa margi loba salah batan bener loba goreng batan hade sakali deui simkuring nuhunkeun di hampura kuno kawasa dikabul kuno kagungan sahingat detik menikaina kapayunkeun Amin. rupina sakitu bae dina salebeuting ngadugikeun pamaksadan urang samudayana mugi nyuhunkeun sakali deui bilih aya kaluputan kalepatan menta di hampura rupina sakitu dipungkas ku wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saterasna mangga dihaturkeun ka